sumbing naon jam 11 kadari muncul itu warga abdi menuju kesurupan di siang kene teh cager-cager udah kan orang jam 11 malam mau disuguhannya dan nyanak mobil orang teh mesti dia sih alhamdulillah mau dikersakeun ku Allah ya telepon di bumi nanti alhamdulillah cenah damai can kan itu didamangkeun ku Allah cigana rumah urang pada wow didamangkeun walakin latang tak hitung nekatkeun anjeun saenya namana rasul daya kotor bau huwa mutakhilun dibersihkeun nasang naon sababna li anna Allah hasanya Gusti Allah ta'ala mahalur Allah yaghfiru Allah mangahampura nabiyahu kana nabina Allah abadan salawasna. Jadi Rasul mah tos aya jaminan dihapunten samilangina ku Allah. Boro-boro teuing teu aya dosana ge dihapunten Rasul. Ari urang mah can katingali jaminan di Allah. Ya, can aya jaminan dihampuran tapi dosana teu reuleuh. Dosana karon beuki dia beuki nambah. Pokona ka Allah beuki gede ya Allah ya Allah. Kudu nama urang teu dijamin kudu ngeureunaan kana ka Allah nantinya. Nu sing sering ngawasuh kana hate urang samudeuna. Kumaha jenengan abdi ngawasuh hate tong mata eureun ngajina ke aya pangerangan tuluy ka hareup. Insyaallah. Kama secara perkara kala ngadau Allah subhanahu wa ta'ala ajma'ul Allah wa jalla mahabun Allah inna patahna laka fatham mubina inna sanyana kami mengagung patahna parantos ngabukakeun kami laka ka anjeun ya Rasulullah fatham mubinan kalayan terbuka nu kacida pertelan dia ghafiro supaya ngahampura ya laka ka anjeun sawa Allah maka perkara taqaddama nu parantos dipayun ieu ngamin dambikannya tanah tina dosa anjeun wa ma ta'khir jeung perkara dosa anjeun amin wa ma jeung kana perkara dosa ta'khir nu diakhirkeun nu terakhir ya dosa maksudna wa yutimma jeung nikmatan Allah nyampurnakeun Allah wa yutimma jeung nyampurnakeun Allah nikmatahu kana nikmatna Allah alaika ka anjeun ya Rasulullah wa yahdiyaka jeung nuduhkeun kami ka anjeun ya Allah Allah ka kanjeng Rasul siratal mustaqiman kalayan jalan nu ajeg bener. Jadi Rasul teh aya getih hideung teh sabab Rasul mah tos dijamin hampuran. Langkungan sapali ayat Allah liyaghfir laka Allahu ma taqaddama kamu bakal ngahampura ka anjeun ya Rasulullah. Bakal ngahampura ka anjeun Allah kana perkara nu baheula dosa anjeun nu ayeuna nu bakal datang lamun aya ya Rasulullah tos aya jaminan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul tos kenging hampura kitu teh aya sakepuluh dosa. Mentak Rasul mah nuju di kandungna ramana tos digayakeun ku Allah. Jadi makumna rek boga dosa kakolot mah begitu borojol ka alam dunia Rasul dalam ibuna dikantun ngantulkeun anjeun. Jadi Rasul ka sepuh teh ka ibu karana teu aya satetes dosa. Mentak rek saya kumaha ki Rasul. Ari urang mah ya Allah ya Rabbi dipaparinan ibu urang teh aya keneh teh kadang-kadang dijadikeun jalan yang nambahan nyarikeun hate nambahan dosa urang. Dosa terbesar teh ka ibu urang. Rasul janten gaduh sifat al-amin teh kitu diangkat ku kaum Mekah janten makhluk numpang dipercanten teh sabab teu aya dosa ka ibu urang. Tak leumpang ka Allah nanti babari Rasulullah. Urang mah alhamdulillah ibu urang urang aya keneh nya sing janten jalan kangge urang milarian ridona ibu urang urang semua. Jadi sebenarnya urang si malakama sebenarnya kahiji aya ibu urang urang teu bunga Gusti diayakeun keneh. Kadua ieu aya ibu urang teh urang teh sieun tina taku sieun soca urang ngarakeun manah anjeunna
lambai urang sieun nyerikeun kana hate tingkah laku urang sieun ngabingungkeun kana manah ibu urang samudaya. Maka pantes lamun teh urang masih keneh aya hiji perkara nu ngahalangan kana hate doraka ka urang teu patos digancangkeun manah jeung rohani urang leumpang ka Allah Subhanahu wa taala. Geus komo ditambahannya urang ti baheula doraka ka ibu urang. Ayeuna boga pamajikan didorakakeun deui ka pamajikan. Urang tuluy dina rumah tangga teh jeung tatangga nambahan doraka teh jeung tatangga. Wah, beuki pagujuribat teh. Astagfirullah subhanallah. Rasul mah borojo teh tos dijamin daya dosa ka ibu urang. Maka nya jadi makhluk nu pansaena di alam dunia insyaallah. Urang mah mudah-mudahan nu aya keneh sinjan jalan urang dibabarikeun ma'rifat kudu anu anjeunna nu tos teu aya mudah-mudahan sing ngajantenkeun dosa urang kapelong deui seueur sakitu seueurna nya rek babalik pikir hayang ngajantenkeun sae deui amal urang dipayeuneun di urang sadaya. Amin ya. Jadi Rasulullah terus dihampura dosa nu baheula nu ayeuna nu kamari nu bakal datang ulama ta'akhara wa yutimma jeung nyampurnakeun Allah nikmatahu kana nikmat nabi alaika kanjeun disampurnakeun sadayana nikmat nu mana bukan Rasul teu dipasikeun ku Allah. Tababi ayyi ala rabbikuma tukadziban sawa nikmat nu mana deui nu bakal ku anjeun nya kirang kasukuranana naudzubillah norek dibohongkeun dari matu mana deui ti Allah. Jag-jag napal ti baheula sehat ongkoh dibere urang dunya na teu direndieun najan teu kahalangan dunya nu sakitu dilerenya diistiqomahkeun ku Allah. Dosa urang teh teu ngeureunnan Allah ngalungsuran rezeki ka urang samudaya. Allahumma shalli terasa wa yahdiyaka siratan mustaqima jeung nuduhkeun Allah takani Rasul kana jalan siratal mustaqim. Eta buktos jalmi-jalmi nu tos dibersihan ku Allah Subhanahu wa taala daya dosana dituduhkeun lagi kana jalan siratal mustaqim nu bakal dugi kana surgana Allah tepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wa kullu syaiton layak diru ayu waswisahu jeung ari sakabeh setan sadayana ieu rek setan ti Arab bade setan ti Irak nepikeun ka setan nu aya di Indonesia ieu pande ribuan setan saudara miliaran malahan ka setan mah teu dibere maut ku Allah jeung di mana anakan setan merenai itu anaknya sebab teka kurung ku KB di Indonesia setan baru KB jelema paman di paparinan gaduh murang kali 7 gaduh murang kali 8 komodo 12 pan Pak Soeharto teh bingung kumaha cara mandatna ieu loba batin di KB betul ya di KB bedegong keneh wae zaman-zaman kiwari enaman nu lahir wayahna kudu disesar nami kapokeun ai lahirna mah teh nyeri anian deui we aya deui budak nantinya. Jadi sesar teh sebelumnya programnya nu kabeh diloloskeun teh supaya jalmi diletikan turunanan. Naudzubillah. Siratal mustaqim bayangkeun lamun teh mah jalmi dialitan turunanana setan diremehan. Berarti lamun tiap jalmi teh cigana menghadapi ratusan setan, maka mereka mati berat mastaka, berat tenaga, berat suku teh kitu dah. Nah rumpak ka dia tuh ya Allah. Wa kullu syaitan la yaqdiru ayyu waswisah. Jeung ari sakabeh setan teu kawasaeun ieu setan teh yen yuwaswisahu ngagoda ka kanjeng Rasul. Setan gol nyaira nya ribuan setan ge moal tiasa kiat ka kanjeng Rasul. Naon sababna? Li annahu dulmun. Sabab sanya setan teh poe. Setan teh poe teh. Tujuan setan memoekan.
wan nabiyyu nurun jeung aya kanjing Rasul teh nurun cahaya. Jadi di mana-mana setan poek sukan can moal bisa nyangan, moal bisa moekan. Sabab Rasul can gitu. Dan margi ayeuna poek teh di mana can geus leungit. Tadi mana ayeuna can leungit poek datang. Ngan di mana poek geus leungit datang deui can. Tak sakapung urang di bumi dia paling setrum. Paling setrum lah poek cenah. Eta can nu tadi katingali nu karaos leungit teh can. Datang we poek di mana can teh di didinya kene. Nah, maka jeung didinya kene cenah jengan sok we lamah di mana geus dihurungkeun deui jo can. Berarti lamun hate urang keur poek teh tah setan berasup. Tuluy urang dicangan deui ku Allah. Setan teh jauh-jauh teuing. Cicingna teh dina dhuhrul qalbi, di luareun tonggong hate urang sampeyan. Jadi lamun iman urang keur disaekeun ku Allah, setan kabur. Teu cicing dina hate. Ngan di mana urang dipoekan ku Allah, hatena goreng setan jo asup. Kadang-kadang lila teuing kasarean setan teh pulang. Dina hate urang ya, sapotos tadi nu didawuhkeun ku kanjing Rasul. Tah setan poek Rasul carang salamina, mata setan teh rek kumaha ngaradohon ada carang turun. Wadul mulayat diru ayat khulailan wadul mujing ari ngaran poek eta layak diru moal bisaeun poek ayat khulailan yen asup yen ngaran dul mutailan kancang di poek mah moal bisa asup kana can eta asa mustahil lainnya dina kerjaan aya poek dina poek aya can kecuali lamun lampuna teh dijebret-jebretkeun jebret ulung jebret astagfirullah naudzubillah bisinya urang keur betah kana salat dipareungan deui ku Allah can hati leungit jadi teu betah deui kana salat keur sae hate urang teh niat karena Allah leungit deui dipareungan deui ku Allah ai pareunna lillah yang dicangan deui ku Allah hayang deui alhamdulillah alusna mah tuh ya can dina sakalian dipoekan ku Allah ge ulah lami teuing poekna buru-buru nenyangan sugan nenyangan cempor sugan milarian lilin begitu sugan milarian senter begitu da urang teh alim di poek poek di imah di alim komo lamun urang poek di alam akhirat komo lamun urang poek kana jalan Allah Subhanahu wa taala naudzubillah summa naudzubillah sakalian PLN ngawartosan di kampung Cikalage bade aya aliran ya kira-kira 2 mingguan cik moal teu ngaramaknya teh jelema ngarabing langsung kapean kira-kira tu aing ngamareuman lampu jeung ka 2 minggu teuing cacak di paparinan ku Allah 4 jam beungi panu terus terawas nu tukang konveksi eureun panu usahana dari poekan teh naon deui tah nu tukang usaha nu make setrum mah araramak kabehan tah nu senang-senang teh nu nganggur urang merek poek can ya. Astagfirullah, naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal aya poek nu hakikat urang hate dipoekan ku Allah, aya cangan nu urang cangan hakikat mana urang dicangan ku Allah Subhanahu wa taala. Ta cangan na hate urang jeung poekna mana urang najan jam 12 beurang mere kieu. Eta tos tabus setengah 11 cangan teh langkung-langkung. Mali suhu nanti digarang paribasan jam 3 sonten ge masih kene panas sina apal jalmi teh kana akbar Allah Subhanahu wa taala najan caang model kieu tapi hatena teh nyaho ka Allah poek teh kumaha nu poek mah keur dagang meunang batiasa lain ti Allah keur leumbangna ku sampeanana nu bisa keunana padahal lain ku Allah karasana ieu urang di paparinan jag-jag sehat di paparinan kabungah jeung kasenang teh nu poek mah ningalina teh senang tina ladang boga diberbati ku Allah. Urang di paparinan teu raos hate teh ieu nu karasa ku nu poek hate mah makhluk nu moekan ka urang nu nganyerikeun hate urang samudaya. Tapi nu dicangan ku Allah boro-boro ting jam 12 najan jam 1 peuting ngangkatkeun 2 panangan tahajud tujuanan Allahu Akbar can hatena rasa ku Allah Subhanahu wa taala.
Padahal poe kena maghrib teh atau surupan poe nepikeun ka subuh teu moekan hatena ngan iwal ti moekan jasadna. Jadi anu teu puguh beurang-beurang peuting-peuting kadang jalmi teh geuning beurang dipoekan ku Allah geus puguh dipoekan peuting namanya beuki poe hatena naudzubillah summa naudzubillah. Teu loba jelema nu sarolat dina lohor sakitu caangna teh jelema teh jag-jag keur poe hatena. Wasaitonu jeung ari ngaran setan tari sumping alih ka setan teh naon laknatullah lanat Allah. Nu mawi setan teu wantun ka Kanjeng Rasul sabab setan mah dilaknat ku Allah. Dilaknat teh Allah diancam ku Allah. Dicarikeun dina makhluk nu panggoreng-goreng. Wan nabiyyu jeung ari Kanjeng Rasul tari sumping alih Kanjeng Rasul naon rahmatullah rahmat Allah. Ari Kanjeng Rasul mah sumpingna teh ti Allah teh kanyian Allah. Ai setan mah bebendu Allah. Mantap rek asup kumaha setan nu dibenduan ku Allah ka nabi nu dipikannya ku Allah. Ika urang madanya hampir 11-12. Setan dilaknat ku Allah, urang ngadeul salatna mantap babari asup. Kadang-kadang urang mah ngamparkeun kapret merah ka setan teh mana setan sumping ka dia bete ye lokor keur hoream salat nya alhamdulillah muridku cek setan. Ya Allah ya Rabbi keur bingung baluang mana setan sumping pek bejangan abdi usaha teu maju anu teh loba nu geuring segala rupi asa cubak-cabak salah kana dunia teh kumaha cek setan babari eureun salat eureun ngaji geuning abdi pidamel eureun salat eureun ngaji hese keneh wae cik datangan gunung Koromong nu pangdeukeutna we kumaha jadi itu tadi hese keneh wae tong datang ka jenengan ka kiai komongna bisi dipapatahan salat mah sebab kiai mah pinter mere wiridna teh sabada salat gitu amalkeunnya ieu satos salat jadi nu teu salat teh kudu salat sebenarnya. Tadi masuk berat tu salat ku mau bari wiridan maka mana atuh teangan ka dukun oh salatna kudu jang maneh ka dukuna kita salat eta setan pinter sumping deui ya setan geuningan dukun ge teu mampuheun tadi mana geus leungit mampu dukun pek anu mangukut maneh naon rek kendarwo rek naon geus lain jelema. Astagfirullah na beuki terjerumus kieu setan kagok sia. Naudzubillah summa naudzubillah. Nari geus jelema dipoekeun hatena mah nya kumaha nu mawa gitu. Deui poek mah disumpulkeun rek dijebruskeun jaga ridho we kideuna teh naudzubillah summa naudzubillah. Najan hatena teu ridho ge dados manehna dicarikeun dina alam kapoekan ku Allah naudzubillah. Tamata Kanjeng Rasulnya teu aya pantesna dihartosan manehna aya getih hideung teh sabab moal kekeunaan setan. Setan laknat Allah, Rasul mah rahmat Allah. Fayakunu maka buktos naon qalbuhu manehna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi khuriqa anu dibeulah ya opo bihi tu qalbu teh tahiron bersih man Rasul hakikatan dina hakikatna dohiron wa batinan dohir jeung batin tubikeun ka Rasul maka sebat ya jalmi nu tukang dagang baheula dagang Rasul mun teh mah aya nu meser sabaraha ieu ya Rasulullah abdi teh meser 800.000 mangga we tang bade sabaraha ge meser pandai urang mah tukang dagang kadang sabaraha ieu kan 1.000 udah 800 i meserna ge teh 600 padahal beulina teh 700 ge dedekeun tungtungan gitu. Can menanggapnya bati berlipat na urang meunang begitu. Aya ngabejaan pan sidik batina gitu. Ya ieu teh gede dan jenisna ge kana 650. Maneh ngabejakeun jenisna 800. Udah lamun teu bohong atuh zaman kieu mah moal aya batian. Astagfirullah matak batina teh tina rada ngabohong mantak di mana geus dituang teh tuluy ye ngabohong ka salat henteu ngaji henteu ibadah henteu dan di paraban tu bohong mah bijeulna teh bakal bohong hidup bohong ya hirupna bohong kepaehna ge bakal bohong gitu naudzubillah summa naudzubillah
wa yubsiru qalbahu bi jam-jam wallahu a'lam.